Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina Ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa anak ti palawargi mitra dangu nu cinta kana acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka atuh henteu kung silih lagu silih kepuk deui atawa anu leuwih pantes mah Nyi Rodiah sateka hapola hayang ngepuk Sumaji jeung Sumaji sateka hapola mengparkeun serangan Nyi Rodiah. Leresna mitra upami telepat dugi ka dinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu sabot dua anak keur tarung gitu tarojol yaksa manehna kacida leuwas. Nah mireng Nyi Rodiah kacida amakna teu siga anu hayang ngakalakeun ka Sumaji. Siang si Sumaji teh geus ngagoda si Rodiah nya kurang ajar sia aing mah kukurusukan kanu bala-bala neangan hakaneun si Sumaji ngadondek ngoromeo si Rodiah. Awas ya rasakeun Sumaji, rasakeun sia ceuk hate yaksa bari serenteng milu ngahulup Sumaji. Keplak keplak gowok. Aduh Sumaji teh ngagowok sabab silahna dihanca ku popongkol kai. Halik Rodiah halik keun ku aing si Bangkawala mah dipodarana ku aing. Ceuk yaksa bari sarenteng deui nyampeurkeun awak Sumaji deui. Caplak caplak awak Sumaji beak digebugan ku popongkol. Sumaji kokowowongan sabab popongkol kai deh maninya cer awakna ngan basa pareng manehna oja kabeneran bisa ngarebut popongkol. Aduh ayeuna mah giliran Sumaji anu nyacer awak yaksa. Ayeuna ge malah giliran yaksa anu kokowowongan sabab awakna jadi langganan popongkol anu geus dicekel ku Sumaji beletuk. Alah ayo gelejeng keheul pamustunganana Nyi Rodiah ngajengkat ngantep dua nana anu keur silih kepuk. Ningali anu parasea mitra Nyi Rodiah ngajengkat ngantep dua nana anu keur silih kepuk. Brek manehna mah diuk bari ceurik ngawiwiu. Sabot kitu mireungeuh Nyi Rodiah ngawiwiu ceurik yaksa beuki nafsu bae sabab disangkana Sumaji teh nya geus ngaganggu kana kahormatan Nyi Rodiah. Awas ya Sumaji teu sangka sia teh lalaki jahat anu gawena ngagoda awewe nya. Rasakeun sia ceuk yaksa tapi malah manehna anu akhirna kokowowongan
sabab popongko Sumaji teh terusnya cara awakna ngan basa ngadenge yaksa cacarita kitu Sumaji ngagebeg manehna nyaho ayeuna mah yaksa amak teh sabab geus nyangka manehna ngagoda Nyi Rodia. Aduh adi geus kitu mah Sumaji oge reuwas sakumaha manehna nyoso bogoh ka Nyi Rodia tapi heula ari kudu milampah jahat ngagoda kahormatan Nyi Rodia. Aduh kusabab mung dituding teuni Sumaji ngeureunnan seranganana kitu nate bari pok ngomong sia ulah salah sangka aing mah teu boga maksud goreng ka si Rodia cik tanyakeun ka jenisna ceuk Sumaji yaksa mah ngarasa longsong diajak ngomong teh tapi yaksa keukeuh naleng teh sok bisi Nyi Rodia diurujit ku Sumaji. Halik ka ditu aing mah keur mung diganggu halik mun ngadeukeutan bae sia ge bakal dikepuk ku aing ceuk Nyi Rodia nyegag ka yaksa. Geus kitu yaksa init kanu singkur sejak marsihan daging hahayaman anu tadi ditewak ku manehna. Manu kahayaman teh kabeneran menang 3 siki jadi pas hiji sewang. Kuduna mah hiji sewang ngan basa daging geus dibeuleum jeung geus sasak tetela Nyi Rodia mah mung dahar da gawena teh nyingkur we sorangan. Yaksa jeung Sumaji sanajan beuteungna karasa lapar oge kapaksa milu puasa. Aduh lapur daging manuk hayaman anu kaameu melenghir seungi teh eueuh anu noel acan. Parat nepi ka isukna boh yaksa boh Sumaji ukur bisa nahan lapar. Isukna isuk-isuk pisan Nyi Rodia mah geus hudang sanggeus neangan walungan anu kabeneran caina can merang herang. Nyi Rodia mandi bersihan awakna hari geus mandi mah uteukna teh karasa cenghar henteu kulit teuing kawas peuting. Rengse bebersih celak manehna mah kana kuda deui. Hei Rodia teh ka mana? Cek yaksa gura-giru nuturkeun. Nyi Rodia mah henteu ngajawab sabab geus ngabedal kudana. Atuh boh yaksa boh Sumaji kapaksa lalumpatan nyusul Nyi Rodia. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun waktu geus maju ka tengah poe. Maranehna geus anyog ka wewengkon Cikalong. Ngan sanajan kitu sarerea henteu waka bisa asup ka jero. Maksudna ka jero lemur sabab ngadenge beja lemur geus dieusian ku pasukan kumpeni. Kumpeni ti mana nya? Cik Nyi Rodia ka tukang ngalas suluh anu tepung di tengah leuweung jati. Sabubuhan kemana teh datang ti Batawi. Maranen teh datang ka dieu bari ngerid jalma aya kana ratusan orang gitu tak. Nyaloba pisan gitu. Cek eta lalaki anu manggul sunung. Nyi Rodia ngarasa heran. Saha deui anu ditewak ku kumpeni. Eces eta jalma ratusan teh tangtu tawanan kumpeni, tapi tawanan teh tawanan ti mana? Yaksa. Cingku siapa luruh? Saha anu ditawan? Jeung dikerid peuti ti Batawi teh. Ceuk Nyi Rodia marentah
kayaksa. Sumaji oge norojo hayang diparentah ku Nyi Rodia. Bagas, ku si Yaksa we, cek Nyi Rodia. Ngadenge omongan Nyi Rodia hate Sumaji teh. Aya toh aya kasigeng. Kasigengna siga anu teu dipercaya wawanena. Ari atohna mun Nyi Rodia nitah cicing. Artina Nyi Rodia teh geus teu pati amek ka manehna. Nu matak basa ukur nitah ka Yaksa wungkul teh manehna mah seuri we. Sabalikna pikeun kasakitu kalina Yaksa mah geus ngadelekan deui bae. Da sok sieun Sumaji newo-newo. Yaksa init muru lemur. Ari Nyi Rodia jeung Sumaji nungguan di sisi leuweung. Heuleut sabatara lila ti eta. Yaksa ngurunyung bari haruha hareho. Aya naon Yaksa? Cek Nyi Rodia hariwang. Kumpeni. Kumpeni. Cek Yaksa tutunyuk ka tebeh lemur. Oh nyaho lah, kan tadi geus aya teu ngabejaan. Yen di lemur teh loba kumpeni. Hajaluk sia, da aing mah lain arek laporan ka sia. Yang balik oge aing teh can banglas laporan. Temal Yaksa jamedud bari ngabalieur. Nyesok nyarita sing balik. Aya naon? Omong Nyi Rodia keuleut. Rodia, tetela euy. Sabubuhan kumpeni teh ngeureud tawanan jumlahna aya meureun kana 200 urangan mah. Heuh tadi oge geus disebutkeun. Ku tukang ngalasuluh teh ya. Nya can angus kabeh yeuh kami laporan teh Rodia. Tema Yaksa magat kalima. Nya sok atuh nyarita. Kieu Rodia, sangeus kami di Paluruh. Tetela tawanan teh urang Jampang. Urang Jampang mah dikerida ka Batawi. Omong Nyi Rodia. Nya kitu maranehna teh mimitina dikerid ka Batawi. Ngan kusabab di Batawi eueuh gawe nya dikerid deui dibawa ka Cikalong. Di dieu teh cenah arek digawekeun sina muka kebon. Ceuk Yaksa laporan kana naon-naon anu cikeneh ditalungtikna. Ngadenge eta laporan Nyi Rodia mah lengah ulang. Urang obrot we atuh yuh. Urang obrot. Ceuk Sumaji nyelengkeung. Hah? Arek nahaun ngobrol teu puguh. Teh nahaun? Omong Nyi Rodia meneleng. Nya urang obrot we da. Itu teh musuh mah eces, kudu dibasmi. Tema Sumaji ngeupeulekeun peureup. Ngadenge usul Sumaji. Nyi Rodia mah ngan gigi deug. Palebah dieu mah ayeuna Nyi Rodia teh mimiti bisa nimbang-nimbang jeung ngabanding-banding antara papagah Sanaya jeung papagah Ki Kartadita. Ki Kartadita mah papagahna teh memang kitu. Saban musuh kudu dibasmi. Tapi teu kitu ari Sanaya mah. Mun yang hareupan musuh, ku Sanaya mah sok dipikir heula untung rugina. Ari sakirana henteu matak nguntungkeun mah, keur naon make nyerbu musuh. Make jeung kudu diserbu sagala. Teuing kunaon sacara teu sadar Nyi Rodia ayeuna leuwih dengdek ngaheueuhan kana pamadegan Sanaya. Teu kudu diobrot. Hari iya kapan ceuk Ki Guru oge urang teh kudu bajuang ngusir panjajah. Ayeuna panjajah nampeu aya hareupeun urang. Nya kuduna mah diserbu bae. Hayu urang bebaskeun tawanan ti Jampang. Lamun sanggup
ngabebaskeun tawanan, urang jampang pasti tumarima pisan ka urang, ngan urang bakal seungit dianggap pahlawan. Ceuk Sumaji. Nyi Robiah mah cicing we teu nemalan. Napikeun ka peuting datang, Nyi Robiah mah teu nyieun putusan naon-naon. Malah manehna mah milih sare ngajauhan ti anu duaan. Mitra kaum dangu ari tengah peuting, Sumaji ngahudangkeun Yaksa. Yaksa ngoreja terwaseun, anget sanggeus nyaho yen anu noelan teh Sumaji. Manehna geuwat cengkat bari pasang jurus. Rek naon sia? Rek naon? Sok sia. Cek Yaksa, papata bari setengah lulungu. Dasar jelema weuleuh menang ribut sia, jembe. Cek Sumaji luak liuk ka palebah Nyi Robiah sare. Naon? Yaksa, milu cilang cileuk. Hayu urang nyerbu ka lemur. Nyerbu lemur? Urang uwak awit barad kumpeni teh yuk. Ceuk Sumaji. Yaksa ngahulang we diajak itu teh. Nah anak yang aja wae. Sia-sieun gitu. Cek Sumaji. Nyata sieun euy. Goblok sia mah. Ngaku we pajuang, tapi sieun ku musuh. Sumaji ngece. Lain sieun ku musuh, aing mah sieun ku Nyi Robiah. Kapan manehna mah siga anu teu panujieun, urang ngobrot kumpeni teh. Temal Yaksa bari ngareret ka tempat Nyi Robiah nu keur ngagele. Aduh montong bebeja sia deuleu. Ngobanding mah ini teh rencepan. Ke balik-balik bari laporan nyen urang teh geus hasil meruhkeun musuh. Geura Nyi Robiah moal teu muji ka urang. Ceuk Sumaji. Dibibitaan yen mun hasil bakal dipuji ku Nyi Robiah, Yaksa jadi kabongroy. Ayo atuh. Tapi kumaha carana supaya urang hasil ngabinasa musuh? Sia mah eta Bandungan ka pagaki guru. Hayu maing we. Hayu. Omong Sumaji bari cengkat lalaunan. Yaksa oge pipiluun cengkat. Geus kitu nuturkeun Sumaji rek nyerbu ka pilemuran. Mitra, harita Nyi Robiah ngulisi kudang. Basa manehna luak liuk teu nempo Yaksa jeung Sumaji. Malah cek gerentesna Nyi Robiah di mana haresna eta mangkluk anu duaan teh. Itu cek gerentesna. Ngan keur mikir kitu ti jauhna kadenge anu surak amal-amalan. Eces pisan eta anu surak teh joalna ti pilemuran. Nyi Robiah curing hak jeung semu leuwas. Wuri-wuri tadi beurang Sumaji ngajak ngobrol lemur, ayeuna kadenge di lemur aya bancang pakewu. Cek garentes teh Nyi Robiah geus moal salah. Si Sumaji teh ngajak si Yaksa ngobrol lemur. Cek hatena adi geus kitu mah manehna teh lagi rumur lemur. Mitra kaum dangu ti jauhna kadenge sora kumpeni gogorowokan nya mitra. Lamun cek basa urang mah ngabejaan ka batur-baturna cenah aya musuh ting gorowok atuh eta kumpeni teh. Ngadenge kumpeni ting corowok nyebutkeun aya musuh, Nyi Robiah mah geus teu nyangka yen anu ngobrot lemur teh pasti Sumaji jeung Yaksa. Da nyawe basa Nyi Robiah ngintip-ngintip Sumaji jeung Yaksa teh keur jogol pada ngepung ku barad kumpeni anu samagreng pakarang seukit. Barad kumpeni teh ting gorowok
nya campah Sumaji jeung yaksa kubasana sorangan kitu nate bari anger ngepung duanana. Ari cek Sumaji teh nyaos ya aing mah teu ngarti deuleu kana basa sia jeung sieun salah we ngucapkeunana aing mah teu ngarti. Yaksa mah malah geus tita tadi ripuheunana oge kumaha teu dek ripuheun dati kenca ti katuhu ti hareup jeung ti tukang teh sasat musuh wungkul. Nyi Rodiah mah anu neuteup ti kaanggangan ukur gogodeg we. Ari geus ningali kieu mah manehna teh jadi ras ka sanaya. Da nya cenah anu bener mah si Amang. Ukur boga kawani wungkul dina ngalawan musuh teh henteu cukup ari teu boga jejehan mah. Ayeuna kabuktian dipilampah ku Sumaji jeung yaksa. Ku sabab dasarna ukur ngandalkeun kawani. Pamustunganana mah batan hasil kalah karipuh. Malah bisa jadi bakal ngaripuhkeun sarerea. Nyi Rodiah salempang ieu serbuan teh salian ti sieun nyilakakeun maranehna sorangan oge dipikapaur sieun nyilakakeun batur. Malah cek pikir Nyi Rodiah mah kumaha ke mun tawanan jadi kabarerang ku kakeheul kumpeni. Heuh pikir Nyi Rodiah. Ingat kapal badinya tina ukur hariwang ningkat jadi keheul ka Sumaji jeung yaksa anu tetela somborono pisan. Tapi sakumaha keheul oge ari ngantep maranehna cilaka mah deui mung Nyi Rodiah teh sabab kapikir ku manehna sagoreng-gorengna tindakan maranehna duaan tetep ari maksudna mah hade nyaeta hayang ngalawan panjajah. Aduh ari geus inget kadinya mah jengkel-jengkel oge Nyi Rodiah teh kapaksa ngajleng mantuan maranehna. Hiya belesat Nyi Rodiah ngabelesat narajang kaditu kadieu. Henteu karasa dina ngulinkeun jurus teh manehna ngagunakeun jurus-jurus pamere sanaya. Bareto sanaya kungsi mere jurus pajajaran anu nelahna merak simpir. Merak simpir teh taktik tempur dina ngabuyarkeun kepungan musuh. Awak muter satarikna bari leungeun sapasang sinameber kawas buntut merak. Ngan ku anu nyaraksian gerakan sanaya jurus merak simpir teh katelahna bet jadi jangjang edan. Kitu sababna sanaya harita nampalanian si jangjang edan. Yah, gabred auhang gawat kabur sia, gawat kabur cek Nyi Rodiah keheul sabab yaksa mah katingalina bangun anu ripuheun pisan. Dititah kabur tidinya yaksa mah henteu ngaangkekeun deui belesat bae lumpat ninggalkeun pakalangan. Mitra kaum dangu, aduh Nyi Rodiah kuat ngagorowok. Siage gawat kabur ti dieu. Gawat sia Sumaji, gawat kabur. Ceuk Nyi Rodiah sabab Sumaji kabireungeun masih wak ngawik sanajan manehna geus karasa ripuh oge. Moal Rodiah, kami moal kabur. Kami mah leuwih suka bae bebarengan jeung sia di dieu. Jadi sapasang pendekar anu bebela kana bebeneran. Ceuk Sumaji sorana daruda siga anu ngandung kasedih.
tapi kareueus dumeh arek paeh patunjang-tunjang babarengan guyang getih jeung Nyi Rodia. Nyaho si aing mah mung modal di dieu mung. Hayo sia kabur montong ngahesekeun aing, hayo. Cek Nyi Rodia bari hiuk-hiuk ngahembatkeun sapasang leungeunna anu meber ka kenca jeung ka katuhu ngababukan musuh anu wani nyambeurkeun. Tapi Sumaji mah geukeuh janji moal deuk kabur ninggalkeun Pakalangan. Sabab cenah hayang paeh bareng jeung buah hatena nyatana Nyi Rodia. Dasar jelema goblok sia mah. Dengekeun sia Sumaji. Aing mah teu bogoh ka sia henteu. Angot make kudu paeh babarengan jeung sia mah. Ngan aing ge teu hayang neureuh sia kojor. Dicacer gobang kumpeni. Nu matak gawat. Sia nyingkir gawat. Ceuk Nyi Rodia gogorowokan saking keheulna ka Sumaji. Ngan kusabab Sumaji masih ga anu embung ingkah, atuh pamustunganana gajeleng-gajeleng Nyi Rodia ngajeleng ngajauhan Pakalangan. Mireungeun Nyi Rodia kaluar ti Pakalangan, Sumaji oge arek nuturkeun. Tapi kepungan ka manehna mah ngadon beuki rapet. Atuh kapaksa Nyi Rodia teh malik deui. Leungeunna kokotetengan neangan batu anu sakira bisa dibaledogkeun dipake nyerang kumpeni. Kabeneran pisan di dinya teh mayak batu segede-gede siki salak. Kumanehna dirawu terus dibaledogkeun hiji-hiji. Saban kumpeni anu kabaledog, saban ngagorowok nyerieun. Atuh kepungan teh rada buyar. Ari geus kitu mah Sumaji teh geuwat ngajeleng ngajauhan maneh tina kepungan. Beretek lalumpatan, kumpeni masih keneh aeuh-aeuhan nyusul-nyusul. Ngan sanggeus Nyi Rodia jeung Sumaji ting sulusup ka tengah leuweung, nu nyusul teh merod. Mitra kaum dangu sanggeus rada jauh asup ka jero leuweung. Tiluanana kakara bisa reureuh rada salse. Nyi Rodia mah reureuhna rada misahkeun maneh ti anu duaan. Da hatena mah masih keneh madengha ku paripolah maranehna. Nuhun Rodia. Nuhun naon? Nuhun dume sia duaan geus ngaripukeun aing. Tembak Nyi Rodia aja mendud hasim. Da si eta lah si Sumaji nu kitu teh mah. Tah si Sumaji anu jadi euwah-euwahna mah. Manehna anu ngolo-ngolo sangkan kami daek milu nyerbu pilumuran teh manehna. Ceuk yaksa ti ditu nama micin salasa. Nu batak nyerbu kumpeni teh kusabab ngarasa yen salila ieu aing mah hirup jadi bajuang anu melaan rakyat leutik tina kasangsaraan. Mana sia da ceuk maskara oge sia mah anak jalma anu bilu ka kumpeni. Ceuk Sumaji nya campah kayaksa. Dicacampah sarupa kitu, yaksa cengkat bari arek narajang ka Sumaji. Atuh Sumaji oge sarua deui cengkat bari pasang jurus. Ngajedog sia. Mun keukeuh para sea bae, sia diwanana ku aing diadukeun sakalian. Ngajedog. Ceuk Nyi Rodia sesentak keheulin pisan. Tidak dia, kami mah kikieuan teh maksudna mah taya lian ibati hayang ngusir penjajah jeung ngabebaskeun rakyat tina kasangsaraan. Kitu. Mantong sombong. Sia mah arinya capek teh siga-siga ukur sia wungkulnya nu boga tekad gitu teh. Tapi cing lamun nya sia arek ngusir penjajah jeung arek nyinglar kasangsaraan rakyat ku tindakan bieu teh hasil teu sia. Hasil teu.
Cek Nyi Rodia masih keneh nyeuneu. Diomongan gitu Sumaji mah ukur cicing. Sarerea oge da, kitu deuleu. Tujuanna mah sarua. Ngan batur mah teu lalewo teh kawasia. Cek Nyi Rodia deui. Sia mah perjuangan teh dianggap kaulinan. Kumaha sia hayangna. Nya kitu anu dipilampah. Kitu teh bari teu pikiranan kumaha dibalukeunana anu bakal kajadian deuleu. Heh. Ulah sombong sia. Cek Nyi Rodia deui. Balukeunana mah geus eces. Yen keur pajuang mah resikona teh pasti gugur di medan perang. Naon-naon kami marido jeung Sukalila. Mati-mati kojor oge meureun kojor salaku pajuang. Kami teh bakal pae dianggap pahlawan. Itu dah. Tema Sumaji. Tah eta tika sabeleunana sia mah. Cek aing oge ku sia mah perjuangan teh dipake kaulinan. Dipake modal keur neangan bati. Rupa-rupa sia jalma neangan bati tidak perjuangan teh. Aya anu neangan kauntungan pakaya. Da sugan jeung sugan engkena bakal diupah dunya barana. Tapi oge anu neangan ngaran. Jadi anu penting keur sia mah lain hasil jeung teu hasilna perjuangan. Tapi asal sia we di aku jadi pahlawan. Teu hayang aing mah neuleuh pajuang sarupa kitu. Da cek aing anu ngaranna pajuang mah, anu ngaranna pahlawan mah nyaeta anu sanggup ningkatkeun ajen bangsa. Lain anu hasilna senang sosoranganan, tapi anu cenah diperjuangkeunana mah angeripuh. Kitu. Cek Nyi Rodia ngadadak bisa cacarita bener Mitra. Make jeung panjang lebar cacaritana teh. Manehna teu sadar yen anu dicaritakeun cikeneh teh sabenerna mah omongan-omongan sanaya anu kungsi kadenge kumanehna. Jadi lamun Rodiah Capetang teh sabenerna mah eta mah ukur nepikeun caritaan karteg hatena sanaya. Beja dibejakeun deui. Dina kitu na nerap we nya mitranya. Mitra kaum dangu kawas anu kungsi dicatet dina sajarah. Rahayat Jampang anu dikerid peuti ka Batavia teh tina 1300-an jalma anu anyo ke Batavia mah ukur 500 urang nya. 500-an urang anu nepi ka Batavia mah. Kitu oge ari geus datang ka Batavia mah kumpeni teh bangun anu bingungeun rek dikumahakeun. Da tadina oge nyieun putusan kitu teh dumeh ku keheuna ka Kanjeng Haji Prawatasari we unggul. Rumasa teu bisa nyangkalak Kanjeng Haji. Nya kumpeni teh nyieun taktik nyerek Rahayat Jampang sabab Kanjeng Haji teh puseur gerakanana aya di Jampang. Ayeuna sanggeus aya iber majar Kanjeng Haji Prawatasari rek serah bongkokan, kumpeni oge jadi nurunkeun gerakanana. Hartina henteu murang maring deing ka Rahayat Jampang. Ngan anu geus katalanjur dikerid ka Batavia, akhirna jadi Bang Baluh ka kumpeni. Anu tiwas alatan gering jeung kalaparan teh pan mangrupa tanggung jawab kumpeni. Wayana eta perkara geus ngajaheutan hate urang Tatar Sunda anu moal bisa dipopohokeun. Sigana mah kumpeni oge ngarasa ngamatak sesatawanan ti Jampang teh caritana mah dibebaskeun tina tahanan. Nya dibawa ka sawatara wewengkon, diantarana sina bumen-bumen di Bayabang,
wetaneun Cikalong saliwat mah nya siga dibebaskeun padahal mah maranehna teh anger sina melak tutuwuhan anu payu keur kauntungan kumbeni. Basa Nyi Rodia jeung dua baturna nyerbu ka hiji lemur oge nyaeta Bayabang. Sabenerna mah eta teh lemur anyar. Tempat ngababakanana urang Jambang anu dititah muka kebon tea. Saja jalan basa neruskeun lampahan Nyi Rodiah mah gawena teh dus-dis we. Ceuk manehna laku lumampah sumaji jeung yaksa teh ukur polah bubudakeun. Polah anu ukur miceunan tanaga jeung eueuh gunana. Gitu. Kapan orang boga pimpinan nyatana Ki Guru jadi dina urusan perjuangan mah hadena kumaha Ki Guru bae ulah kumaha karep ceuk Nyi Rodiah saja jalan. Nu diomongan mah jarempe kajaba ukur silih delekan. Bagas mantang pasea bae ayeuna mah hayu urang nyusul-nyusul Ki Guru sabab ceuk inyana Ki Guru teh kungsi ngajak urang muru tatar wetan nyaeta Mataram ceuk Nyi Rodiah deui. Boh yaksa boh sumaji teu loba omong kajaba ting arungeuk minangka nganyakeun ngan sabot muru tebeh wetan ari hate-hatena Nyi Rodiah mah ngarasa hemeng ku nitenan polah para pejuang. Cek pikir Nyi Rodiah anehnya Kanjeng Haji Prawatasari teh jadi eundeng perjuangan rahayat tapi ayeuna inyana make serah bongkokan jadi anak ieu keur naon aing make hese capek bajuang ngalawan panjajah. Cek pikir Nyi Rodiah mitra ngan anu teu kurang-kurang herana kunaon cenah Ki Kartadita oge make arek nuturkeun muru ka tebeh wetan. Itu jadi pikirna deh. Ceuk beja Mataram mah pernahna jauh pisan. Walungan-walungan badag anu aya di tatar Priangan oge kudu kaliwatan. Lain bae ukur Citarum, lain bae ukur Cimanuk, dalah sanggeus mentasan Cipamali di tatar Galuh oge. Puseur dayeuh Mataram mah bejana teh masih keneh jauh mela-melu. Mitra cek catatan walungan Cipamali teh kiwari mah pernahna aya di wewengkon Majenang Cilacap, Jawa Tengah. Tapi ari baheula mah kaereh ka Karatuan Galuh Pakuan. Hartina asup ka wilayah Tatar Sunda. Lumatak para mitra teu kedah ngaraos aneh. Saupama tug kadenget kiwari di eta wewengkon aya pilemuran-pilemuran mencil anu ngagunakeun basa Sunda minangka basa luluguna. Urang kacamatan dayeuh luhur Cilacap mah malah basa Sundana teh mani meles pisan. Langkung nyuna tibatan urang Sunda anu matu di kota. Walungan Cipamali kakara asup ka wewengkon Jawa Tengah gitunya. Sanggeus wilayah administrasina diatur ku VOC. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.